Nah, nah bisa kieu euy. Alah sia, Bang Biji bisa tewas imah euy, kehabisan getih. Alah Gusti, kudu kumaha aing. Biji, Bang Biji. Kisah kentot, hei siapa bangsat. Aing tatali teu naon, jual gugubra gue. Wah, Bang Biji. Getih hungku anjay. Aing sieun ningalina. Ieu mah luka leutik weh. Teu kunaon da. Sapi kentot, dasar si eta mau rencana ini. Terus yang nawar telepon ambulan aina. Si anjing keju cuka ngelonying anjing. Nanaonan na sia keju cuka. Iya masalah si Biji anjing. Si Biji anjing. Biji bangke, Biji anjing. Si Biji kudu tewas oge anjing. Gawat, imah sesuai perkataan si Draken euy. Kalau Bang Baji teh maot anjing. Keju cuka emang orang nu berbahaya aslina mah. Eh, Oh gitu, alasanna masuki biji ke pahala. Si eta bisa membunuhnya. nah si eta mengatakan kebohongan seperti eta. Bener kan Pak Ketu? Dia memanfaatkan Bang Mekei. Jadi ini permainannya si anjing. Aing kudu mencegahnya. Teu bisa kieu wae mah anjing. Ngalonying pisan. Jika aku memukul kisah kentot ini. Aing rek modern sia. Pas maneh keluar ti lapas remaja. Aing maihan sia anjing. Aing akan maihan sia anjing. Nu nggak bisa menghentikan aing. Kau telah menoel bijiku. Biji boga alasan supaya bisa menahanku untuk mencegah maihan sia anjing. Dan sia mah maihan lancik aing. Aing mah santai yang menahan aing supaya aing tidak menyekeknya tiba eta mah aing hayang maihan sia juta. Hah? Bang Mekei? Meski bangetna serius gitu. Tapi senyum-senyum lah. Emang dakar serius mah gitu euy. Sarieun batur ge ningalina, nu bisa ngaeureunkeunna we. Maiki. Kencing. Tawuranna geussan we. Hah? Oi. Sia teh saha anjing? Susuan ngeureunkeun tawuran ieu. Sia mah cemen anjing lawan laeng we atuh ayeuna. Geussan eureun sia cemen.